mana sih eta bengkong si teh encan. Gampang lagi irak gedang ya. Hanya ulah gampang-gampang ayeuna kan ayeuna di sunatanana ge. Da. Lain maupun kan anu deket dari ieu. Yang geus teh ngatu Aya sugan teh geus si teh. Deket ieu deket gitu. Oh nyang geus. Ulah lila. Salam. Ayo geus sarapan nih ibu-ibu. Ya sok ayo. Dalam yuknya. Yuk. Ayo. Yuk nya, dari yuk. Kayak dikit aja coba dia gampang. Saralik kalanya. Udah. Ayo geus dari yuk. Ibu-ibu, nuhunnya tos datang nuhun pisan. Ya kedek ini nungguan bengkong milih lapisan. Tadi dah ingin nama ngeneang nama. Prasmanan di mana beri boten? Engke gampang Dharma. Aya itu kalau usak-asak kene. Cicing we. Encan. Aya tenang aya. Gampang. Sesuai gampang sesuai amplopnya anu 5.000 mah jeung endog we. Kalau anu 2.000 mah jok asin paling ge. Nya teh kedeng terus sak-sak kene disunatan heula ieu. Lauk asin ulah merah-merahkeun emas loba eta bari di Arab. Kira kita kan jeung lauk asin. Ya tenan naon. Ya dengekeun makan daging mah cocok ususna. Nya geus lauk asinna kedeng terus sak-sak kene da. Ngilila banget bengkong teh aing mah. Gimana lila geuning yang bengkong teh yang bengkong ka mana sih? Aing mah kalian batur geus tadi nungguan. Ayo Mbah. Mana jauh kan? Iya, sedang di nepi. Kadek. Galaunan we. Tuh, ini rame. Mbah. Ibu parunten ya. Kadek. Hah? Eta si Akang mawa saha? Kang? Hari mana mawa saha ya? Iya bengkong. Pan budak teh arek disunatan lagi urut. Ya, nyi tong sok loba omong. Nyi makan nyaho ieu teh di lembur tetangga mah kasohor tukang motong ieu teh. Hodang motong teh motong naon mah heula. Da beda itu motonganna. Using motong kayu naon padu we di bawah. Nya ieu we bawa heula we. Kasohorna mah kitu tukang motong cenah. Kalau nya geus atuh hayu nyalain. Pagah teu pugu jadi main bawa wae. Kadek. Tuh. Kadek, Bang. Eta. Nah, iya bah, sok. Calik ke mana calik. Aing mah. Kadek bah. Nah. Coba mangge salah paham Pak eta. Nya kadir atuh. Nah, Oh Pak, iya murang kali sana geus buluan. oh ini burang kali bongsor ieu na, ente jalmina bongsor. Ning lami. Kedapa tuh helang ih dan yang heula ieu. Ya, caina. Tah bah, kadek. Iya, Pak. Tuh, da malah beungeut aing nu di Iya, Pak. cekel. Kadek lah. Teu percaya, minta ieu caina. Yang kehalanya. Sok mangga. Sok yang pedang heula. Minum heula. Minum heula. Terus Saya penjam. geus cicing atuh. Jadi Ami mah geus cicing. Alami. Bapak. Bang. Kadieu nah. Apa kok Si Upet kamu oge. Hah, nyalain kumaha? Empon nah bengkong lagi mana make pedot. Lain mana salah terus sih. emang ieu mah geus Oh ya terus eta si Upet mah kabur kitu aing mah. Ayo nah. Kumaha aya budak teh? Ieu mah
moal beres, budakna geus kos Ayeuna kitu. kunaon sih? Malah kok kosodan di ditu. Ya. Aing nya terus kumaha atuh ya. Iya, Nyai iya. mah erakeun cuma batu geus eta geus daratan. Iya. Enak mah minta tulungnya kasih juju. Oh nyanggeus sok atuh sok minta tulung kasih jujuk ke Biasana sok macam si supaya balik deui. Nyanggeus. Nya sok tong tai buru ah. Ya Ju, kebenaran Juju teh aya di bumi geuningan. Ya, si Ubed, poe ayeuna kan manehna di sunatan. Nya. Teu pagapugu maneh teh kabur, teuing sieun teh kunaon beureun ku bengkong nanya. Tah ayeuna teh manehna teh teuing aya di mana kok kosodan tadi man tinggalin teh di hareup keneh. Minta tolong ka Juju atuh, tangatulungankeun. Tulungna kumaha Kang Sobar? Nya gitulah, adik ka Juju mah kan manehna mah ieu wae, naon kana manut wae. Ditah naon kita naon gedek wae maneh namanya. Kumaha we kumaha carana lah supaya manehna daekeun di Sundatan. Bisa nulungan tapi menu sok nyaanan teh ya, urang mikir teh ah. Kumaha we carana ke masalah eta mah ke dipikirkeun ke deui, nu penting ayeuna manehna tong nepikeun ka batal di Sundatanana karunya. Yang geus atuh ayeuna, terus urang kudu ngomong kumaha Kang Sobar? Kieu we ye, kan ayeuna manehna teh nyentana teh minta kawin wae ka Juju teh. Tah, ku Juju sanggupan we. Ngomong we kieu ye, ngomongna ayo amun maneh daek sunatan, urang karak daek kawin jeung maneh geus kitu we. Kumaha mun si Ubed mah sok nyaanan wae. Eta mah masalah eta naon teh engke kumaha engke eta mah. Ayeuna mah nu penting manehna tong nepikeun ka batal. Itu bengkong geus narungguan, era ibu-ibu geus ngarumpul di ditu nya. Hayu. Yang geus atuh ayeuna. Ayeuna hayu. Ayo, Jo. Mana budak teh tadi di dieu, Jo? Ya Allah. Jo, dia coba pangetakeun Jang. Jang, ayo. Kunaon sih? Tah, ayo Juju. Terus saya. Terus. Kade Jang. Jo. Sing daek Sundatan nya. Ayo Jang, aduh, sing bager atuh Mani hararese. Sing bager, tah ayeuna mah aya Juju. Ya. Ayo buru, atuh kabur sagala. Apa iya Kang si Juju teh? Neng, anu ku akang dicaritakeun anu si Ujang resepeun. Oh nyanggeus kajil lah deh. Ka dieu Neng, ka dieu. Di dieu. Kita lek lah Ade. Tah, kitu sing nurut atuh Jang Tanggasnya ayeuna mah si Juju geus datang, udah ayeuna mah di Sundatan segala kaburan tah. Aing mah kan mah geus gede, da cari Sundatan keneh nya. Geus anu tong ieu deui tah si Juju geus aya. Kenehnya ieu teh nya. Hayang nempo Juju nyanyi. Hayang nempo si Juju nyanyi. Ieu neng kumaha nyanyi nyanyi dah teh. sebenarnya Juju nyanyi. Nya daek nya. Cuma nyanyi heuh. Nya geus daek ya si Juju nyanyi. Daek nya Sundatan nya. Oh, daek. Sok nyanyi heuh cenah ayeuna mah. Bapak, Ibu, ya supaya si Ubedna daek di sunatan, kurang cumponan heula nya ka hayangna ngomongna mah cenah hayang ngahibur, cenah hayang dihibur ku si Juju, nyata si Juju nyanyi. Sok Juju, mangga nyanyi. Ayo Neng. Jangan heran kalau Inul sedang goyang, rada panas, agak seksi, maafkanlah. Ibu-ibu semua yang ada di sini, ada yang bilang dangdut tak goyang, bagi sayur tanpa garam kurang enak, kurang sedap. Dari itu Inul
semua yang ada di sini. Goyang yuk. Bismillah Jang, bismillah. Bismillah. Amin. Oh, kunaon Jang? Aing mah. Aduh. Alah, bobogan anak aing udah